Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Faya ayuhal hadirun, ittaqullah aqabilu dinal islam, fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Pangersa Bapak Sohibul Hazat Pak Haji Ridwan kali keluargi urang sami-sami doakeun muga-mugi mantena paos yuswana barokah bisnisna murang kalihna dijantenkeun murang kalih anu saleh anu sehat murang kalih anu sabik. Aminan atuh. Artinya sabik anak lebih mulia dari kedua orang tua. Contoh bapak tukang tani budak apal imriti, bapak tukang tani anak apal kailani, bapak tukang tani anak juara MTQ gitu. Aminan. Pangresa Al-Mukarron para alim ulama sesepuh pondok pesantren majelis taklim madrasah diniyah takmiliyah awaliyah guru-guru urang sadayana urang sami-sami doakeun muga-mugi pawas yuswana margi urang masih memeryogikeun ilmu-ilmuna. Ibu, bapak, sami tadi wilayah didoakeun sing tiasa umroh, sing tiasa hajian, jep jempling. Punten kanu nyepeng HP simpen. Ye, urang teh wengi ieu teh dina raraga ngeusian hate, lain nek ngome HP. Leres teu? Kalau seandainya Kiai Haji Salman Amrillah, Kiai Haji Muhammad Romli sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, karena yang dibacakan adalah kalam Allah, mujizat terbesar, hikmat, khusyuk, hudu, tawadu. Sabab anu diaos teh ayat-ayat suci. Ya mah keur ngaji udud. Hah? Benar teh? Ya mah ngaji, ya kuring mah ngaji ya. Ulah benu, dah ieu mah ilmu. Dah hirup mah ulah ku nafsu, kuduku Kiai Haji Salman Amrillah, Kiai Haji Muhammad Romli, qori internasional diakui oleh dunia yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kalam Allah mujizat terbesar, satu huruf. Demi Allah saya pakai huruf qasam. Wallahi, billahi, tallahi 10 keberkahan. Ada ulama yang berpendapat satu huruf 20 keberkahan. Nek berkah kumaha atuh marome HP nyen status ngaji dulu ya sebal kanu kitu teh da aya da aya hanapeun tenda jelema teh da paham nih simpen HP-nya urang teh ngeusian naon lain nek ngome coba seueur zikir seueur komen nah ayeuna jelema kieu arika loba sedekah loba selfie astagfirullah loba maca sholawat loba maca WhatsApp tuh kitu nya teh nama tos kupingkeun meh urang kengeng ilmu anu bermang
sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, pasihan abdi teh ilmu nu bermang, rizki yang baik, amalan anu ditam. Ta eta doa anu dibacakeun ku Nabi setiap pagi. Hayong kengeng ilmu anu bermanfaat. Sok rineh caralik rineh meh tartib. Judul ngaji penting ieu judulna budak. Naon judulna? Nah kolot can dibahas engke eta mah kolot mah. Ari budak teh singkatan Kang Haji Ridwan. Budak, bu, B-na bereun, U-na urusen, D-na didikeun, A-na anterkeun, K-na khitan. Pan ina teh nuju khitan. Leres? Jadi rek naukidan. Budak, B-na bereun, U-na, D-na, A-na, Kana lamun geus dewasa mah kawinkeun. Bereyeut. Hiji pasihan murang kalih teh tuangeun anu halal. Dalil. Lain cek abdi aya sanadnya, ada dalilnya. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalang thayyiba. Hei jalmi anu kumelentang hirup di alam dunia, mangga anjeun teh barang tuang nu halal. Nu nek kumaha anak soleh, nek kumaha anak soleha, lamun diparaban tina Bang Emok, lain sareuri darengekeun sia. Kacau tina Bang Emok mah karacau. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Rek Bang Emok, rek Bang Mekar, haram. Nasna geus jelas kitu we. Keun bae urang hirup balangsak hirup di alam dunia. Biar perut kita tidak kenyang. Keun bae beuteung lapar. Nu penting teu ngahakan barang haram. Dengekeun tah. Mare nyium ka Bang Emok we hayo. Loba nu kacau rumah tangga teh gara-gara Bang Emok teh yo. Kamari gae nu ngawarung nginyeum ti Bang Emok, liat kerupukna teh. Nu halal. Leres teh? Kada imah ngahaji. Da kuring mah ti Manon Jaya, ti Samsul Ulum, ti Nailul Kiram, S1 Usuluddin Fakultas Dakwah, S2 ambil konsentrasi hukum Islam. Punten kasupuhan abdi mah ti Kobong. Ya teh susu saya 1 mila. Baheula mah dak teu kieu henteu awak teh. 1 mila. Hari ubarna teh salep 88. Aya keneh. Salam baktos we ti abdi atuh. Nya panas, nya cepel. Tong sok nyebut bau atulah ya Allah ya Karim. Hei, budak teh bere kadaharan nu hal, ulah anu har. Pakuwu biar kita mah ke kantor desa jalan kaki, nggak apa-apa. Yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Hayo, pagawean mah kopi kakak KTP, ay menang henteu. Tah, eta teh nu emprak teh rada goreng teh hatena teh. Hei, anu hal apa itu? Baru saya bilang. Nu hal. Selenting bawaning angin kolepat bau nakilat benang beja tinu bisa dipercaya. Nah, hari satbu kapungkur tani telega, kolot baheula mah tani geuningan telega. Teu telega. Batu rimah make parabola, manehna mah paraseuna. Batu rimah minimalis, manehna mah bilikinis. Tapi hidupnya romantis kok tidak anarkis.
Ai imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gableg. Anu teu boga mah malaran. Tani telega nya leres teu? Budak pasantren di Salopa, budak pasantren di Manonjaya, budak pasantren di Haur Kuning, budak pasantren di Sunanul Huda, budak pasantren di Samsul Ulum, budak pasantren di Aul Jauhari, bapak tukang tani, sumber rezekina halal, dan jadi kiai budak teh. Balik boga pasantren, madrasah, jadi khotib, jadi imam Jumat, imam harian, tilawahnya, tajwidnya, fasoha, makhraj, sifatul huruf, mengerti tentang taranum irama dalam membaca Al-Quran. Ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada ziharka. Budaknya jadi kiai. Nah, dari rezekina halal. Eta teh tingali koruptor nu ngadaangan duit rakyat. Da error budakna teh. Da haram sumberna. Bener teu? Sok ti ayeuna ye ngaji teh kudu aya perubahan. Bere budak teh nu halal. Hiji ulah sok nyempogan galengan batur tah sadarengekeun ye. Nu boga kebon kana batos batur teh resep cenah gali we batos batur teh. Pelakan bawang, pelakan jagong didaang ku anak, didaang ku pamajikan pan teh tanah batur. Keun meka dengeun. Aya da. Sawah batu teh disempong gitu-gitu tak turunan keyeup jelema eta mah. Lebih baik kita mengalah, yang penting mah berkah. Syukuri dong, nikmati, jalani apa yang ada karena hidup ini adalah anugerah. Kan bae miskinnya. No penting hal. Mau apa kaya kalau dari riba? Mau apa kaya kalau dari korupsi? Betul tidak? Da bahagia mah mohon maaf, hei, bukan hanya sekedar di materi, bahagia mah adanya di hati. Sanadan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi. Happy kalau suami tidak ke lain hati. Sanajan tiung joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyage na kasur busa. Daang teu birasa nyage jeung lauk nila. Cai aqua gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda kudu ngora. Ahai. Rumah tangga kitu mah rungkat besti. Nu halal. Barang dahar teh nu halal. Ajengan kuli macul mulia. Ajengan kulit tanur HD, dagang HD, bekerja HD, berdagang HD, bertani HD, halal. Soleh budakna, solehah budakna, eta nu alus mah. Bener lain bohong. Kolot baheula dagang kalembur batur ngangkleng, kalembur batur, dagang kerupuk ngesian ka warung-warung, anaknya jadi bidan, anak jadi guru, anak jadi perwira, anak jadi bintara, anak jadi tamtama, masuk akpol jalur prestasi, masuk akabri jalur prestasi, anak jadi kapolres, anak jadi dandim. Nah hanya kapan halal, jadi kabudakna teh sehat, kabudakna teh cerdas, gitu teteh. Sing ingat orang teh boga turunan. Ima budak hayang soleh, kena selot. Ngadepok. Top up dana. Beunghar hayang usaha mung. Kapan jelema zaman kiwari mah ari beunghar hayang usaha mung. Hayang instan, hayang siap saji, hayang cepat. Dunia ini perlu proses, sabar, perjuangan, doa, tawakal, eta. Yang beunghar ngajudi. Aya nu gelo ditanya. Sabaraha nomor cek nu gelo teh pugu aing ge korban slot. Gelo kabeh atuh. Ai sareuri darengekeun cenah. Hei, dunia ini perlu prestasi bukan halusinasi. Betul tidak? Katakan tidak sama judi, katakan tidak sama slot, betul? Bekerja. Itu, hek, dagang.
sae tani sae leres teu nek naon beunghar ari ngarentenkeun mah nyem duit kudu aya bunga malana hirup di alam dunia maot. Hei, dunia ini kan tempat amal, betul nggak? Sok sing amal soleh ulah amal salah bekna bere cabudak teh kadaharan teh nu halal mata kudu apik. Ibu di mana dibere resiko dapur ku salaki teh ulah jol-jol atoh di mana ieu milik, di mana ieu rezeki, hasil dagang alhamdulillah, bati tani alhamdulillah, hasil berternak alhamdulillah. Gede jeung letik mah relatif dan penting mah halal. Nek naon gede ge ari haram mah. Leutik halal barokah, maslahat, manfaat eta nu nikmat mah. Nya. Yo, mata kita tanya aya dibere duit teh. Ribasa teu mahi hayo. Kurang we hayo. Sebel ka wewe kitu teh da. Komen ka salaki teh laki rabi lara bagja pahit peuheur. Rumah tangga geus lila kamajuan. Hayang maju teh. Ngilu kana truk sia diharap ka ditu tuh. Ngilu ka talaga eureun deui we. Sal ka wewe kitu teh da. Paribasa kamajuan yang ngilu kana truk. Maju sorangan. Lain peda kuring lalaki, hei, lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Benar, lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Beres di kebon, datang ka imah, sholat, tuang, ngarit, nu boga doma mah. Awaknya reri satulang sendi, hujan angin, dodar gelap, bari angin. Da eta teh hawana mah hayang mah cicing ieu teh. Tapi kumaha atuh da pando mah parabaneun. Cek dina hatena mah nya ngomong teh mun aya mah jukut nalajada rek mesen. Ari eueuh atuh nalajada. Ngarit sarangan kalamping. Lain sing karunya ka salaki teh. Bener teu? Sok salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Poe ieu teh batu mah pre Imlek. Da manehna mah ngaduk pake semen. Sok sebel kanu kitu teh. Hei, hal. Batur mah pre Agustus teh. Henteu manehna mah. Gawe we teu upacara manehna mah. Tok sing karunya ka salaki teh. Mun dibere duit teh alhamdulillah. Syukuri, nikmati, jalani apa yang ada. Tuh tingali tukang kopi, tingali neangan rezeki halal, ilmu menang, manehna mah tolabul ilmi, bari neangan harta halal, sok soleh kabudakna teh teh. Mun salat heula. Nya Pak Hajinya sok sing halal barang dahar teh. Teu kabita ku mobil Velfire, teu kabita ku Alphard, teu kabita ku Pajero, teu kabita ku BMW ku Mercy. Rek naon ari tina riba bari harama. Biar kita mah jalan kaki, yang penting mendapat ridho Cek abdi ge ya bahagia mah bukan di materi tetapi adanya di hati. Ayeuna imah gedong bari sigong, sawah hektaran, duit miliaran, mobil mewah rek naon ari sukuna digusur mah. Urang mah teu boga mobil ge nya. Kaonangan ge naek odong-odong ningan. Sare ditungtung teh ngelai geuning. 10.000 teh genah bari ngelai. Batur tarurun kerek si eta mah. Ada ngeunahna mah lain di mobil tah di hate. Bener teh? Cek batur kopi nu mahal, kape nu ternama, ekspor, impor, mahal, belum tentu nikmat. Urang kuli macur, urang kuli tanul, urang gawe. Hayo, kopi, warung, 5.000 telu. Apalapi, gudai, white kopi, ABC susu, cai panas, gelas songhek. Gunting kopi, wadahan anak gelas, kucurkeun cai, kocek tong ku senok ku cangkangna.
memeh dipijen di lamot lah Allah lain seri pedo seke pas tengah laman balaga semua ayo orang ngeunah hari hate ngeunah mah dikocek netek ku tangkang memeh dipijen di lamot Allah nges dipijen teh dicokot deui da bisi aya hadiahan paham tidak? Hei, makanan yang hal. Anak-anak dengerin, katakan tidak sama narkoba, betul nggak? Ajengan ini teh narkoba teh bahaya ya teh. Sudah mulai merasuk ke anak-anak kecil ini teh. Warung-warung tah, nu ngajualan obat-obat terlarang tah. Awas, kudu diwaspadai Pak Kades. Power ayeuna teh tah. Dengan dalih jual jamu, nya. Aya kan yang nu ngajualan kitu? Tah. Mata anak-anak katakan tidak sama narkoba, betul tidak? Hei, narkoba no, narkoba, bala-bala, yes, halal sama bala-bala mah. Sekali deh, narkoba, bala-bala, alkohol, teh botol, arak, teh kotak, oplosan, kokosan, hasum ge halal. 8.000 saparapat. Sekali ini oplosan, kokosan, jablay, janda, aduh, janda yes, soakanya, karena janda ini semangat yes, no. Sakitu aya pamajikan nanti teh, amit-amit. Hal, lanjutkan jangan ayatnya, lanjutkan jangan ayatnya. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Thayyib. Jadi lain syukur halal, tapi kudu naon? Thayyib. Baca dina tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir fi dilalil Quran, dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir Jalalain, thayyib ay bil makna bergizi. Lain baik, kudu ngaji. Karena baik belum tentu bergizi kan? Tapi kalau bergizi tah itu barang daang teh kudu bergizi. Naon contona? Sayur. Naon contona? Buah. Naon contona? Ikan. Naon contona? Daging. Naon contona? Telur. Kitu barang dahar teh kudu nu bergej. Hei, nu ngekrek, dengekeun nu ngekrek. Sawah we lega. Daang jeung tuum pedas. Renyem atuh mang. Besok aya jelema anu beunghar. Bener lain bohong, aya jelema beunghar tapi barang daang ngekrek. Emas reuncum, gelang, anting, gengge, liontin, ari anak daang jeung cai baso. Lain serius dengekeun. Nu bergizi barang daang teh. DHA, DNA. Otak kiri, otak kanan harus disuplai dengan makanan yang hal bergizi. Gitu. Punten Pak Kades, abdi mah pan kader posyandu berwawasan kesehatan. Betul tidak? Anak sampai 2 tahun kan ASI ya. Ibunya biar ASInya bagus, makanannya dong sayuran, katuk, bayem, mantap. Tah ajengan kieu. Nah hanya ari kolot baheula, punten ya. Kolot ayeuna meureun budak baheula. Palanyang umurnya, sehatnya, atuh da makanannya halal bergizi, dituum, dipais, dibeulem, disangrai, dibubui, kadar minyaknya rendah, tidak kolesterol. Ayeuna loba budak anu ngora keneh kolesterol, asam urat, diabetes. Kena diabetes karena banyak makanan minuman kemasan yang kadar gulanya tinggi. Tah matakna ge kudu mawas diri. Lah abong-abong gratis nyaho darah tinggi. Dar hulu doma di daang leng. Kapuskes mas beak panan. Urang mah kudu tahu diri. Paham tidak? Oh iya jadi matak eureunan. Dan nu ngarasakeun mah lain batur urang sorangan, bener teu? Paham? Bergizi.
halal sayuran boga hayam teh tong dijual kabeh pencit imah hayam dijual kabeh manehna jeung kerupuk soak cek lamun ngabedakeun lauk teh nya di lemur aya gurame aya kancra aya nilem aya bungkreng aya bogo aya cingok ya kan tong sadaina diical tuang kaum keluarga supados paham oke bere kadahara nu hal nu ber kahartos neng pecin pewarna kayak tanya ke dokter eta teh kirang saya bagi kesehatan teh bangsa pewarna makanan pengawet bangsa pecin kurang baik Pak itu bagi kesehatan mata kolot baheula mah original asli geuningannya tuangan teh sarehat hei anak-anak dengar makanan yang bergizi ya bergizi ulah main FF we FF kana FF teu FF ML ngari opatan main ludo bu una urusen sakali deh bena nu hal nu ber terjadi urang teh uih ti dieu teh kengeng anu ilmu nu bermanfaat una urusen budak teh lain saukur esi pejit lain saukur bungkus kulit lain saukur baju lain saukur tuangan etika budi pekerti akhlak adab tata karama naon dalilna baca dina Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 ya aibil makna harpunida yu munada ha huruf tanbih ladina amanu sifat marfun ku disana fi'il amar wa fa'iluhu antum al amar al aslul wujub jaga diri jaga istri jaga anak dari bara api siksa neraka tah urus budak teh urus hayam leungit eangan budak macan balik diantep nya hayam sok nanaon teh urus budak teh urus budak teh kudu di bapak-bapak kepala keluarga tugas yang paling berat bagi seorang suami mau tahu bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir bukan hanya sekedar memberikan nafkah batin pang berat-berat naker salaki supaya anak pamajikan salamet tina seuneu neraka eta tugas urang nu pang berat-berat nama ya kumaha ya budak salamet ya kumaha istri salamet dari bara api siksana matak urang kudu ngurus diri urang kudu ngurus istri urang kudu ngurus murang kali budak teh cara sakola budak teh cenah masantren yeuh loba nu salah nyaah ka anak ari anak can dewasa geus dipangmeulikeun motor pan undang-undangna ge jelas boleh kapal motor boleh usia 17 tahun sudah punya surat izin mengemudi untuk keselamatan diri pakai helm standar nasional Indonesia tingali ayo bukti geus dipangmeulikeun motor barudak leutik waktu na ngaji, waktu na sorogan, waktu na ngaregap, waktu na ngerap, waktu na ngalogat rendah kabitaku motor budak masantren balik deui da inget kana motor akibat indung bapak tetegas kanu jadi budak bener teu can waktuna geus waktuna mah heg budak pangmeulikeun helikopter bea kenteng tatangga paling sok nanaon teh ari nyaah teh sagala rupa ge kudu aya aturan mode budak leutik geus dipangmeulikeun HP panaina mah ti isuk melukakeun ka sore hayo we ningali HP panon anu beunang teu saeutik budak leutik ayeuna nu plus jeung min akibat terlalu sering melihat HP batur ngaji kalakah ningali YouTube tontonan yang tidak berfaedah yang tidak menambah iman ilmu dan amal yang menjauhkan diri kepada ketaatan kepada Allah. Ulah ka dipangmeulikeun coba, hei budak teh cong ka dipangmeulikeun HP.
Doa aku sih pamulikeun HP. Da nyata ieu mah ngaji. Da ieu mah fakta. Betul tidak? Urang mah baheula ke leutik. Selenting bawaning angin kalepat bawana kilat menang beja tinu bisa dipercaya. Ke leutiknya. Magrib teh mengaji urang mah nya. Ngarenong di masjid teh. Anu rada keblok sarena deket beduk. Torong tong 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 tur. Udang subuh ngaji deui bener teh ya jangan. Geus beres ngaji subuh teh neangan jamu air. Susu saya salalai kalong. Kumpulkeun di babaturan mararetis. Beres metis teh marani di leuwi di wahangan di balong di irigasi. Awewe belah kulon lalaki belah wetan. Teu marake baju ge demi Allah nu reuneuh. Lain saya baheula mah kitu cenah. Hayo ngalaman teh. Subuh teh ngaraji bener teh. Geus ngaji neangan suung jeung supa. Ayeuna marariu main game. Urusnya budak teh nya. Ari ngurus budak teh lain saukur ku carita. Ari ngurus budak teh lain saukur ku omongan. Fasilitasi, con. Bu, tutup ya aurat. Lain saukur nitah make tiung, pangmeulikeun atuh pamajikan teh tiungna.